Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abi Ade Widanesi ti kelas 12 IPS 4. Abdi bade macakeun hiji naskah anu judulna Ngeunteung ku Teddy Muhtadi Wilujeng Nyakseni. Ih, geus punceungis deui geuning. Tanda cinta teh, tanda cinta anu teu bisa dibeubeudeuh teh ya. Jerawat. Mane beureum kieu. Pencet kitu. Sieun peurih. Antep wae. Asal ngagokan deui. Tapi keke asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asakna. Jiga cinta kuring nu ayeuna keur ngacambah kaluar tina kulumutna ngudag cahaya nu somorot ti soca anjeun akang nya bener jadi nyari geuning panyari kanu beungeut anu cek batur mah ngalaka indung saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyeples pisan pangambung sareng kening mama ari gado ngalaka enin nini kuring naon deui cia jiga mamah teh nya nya biwir jeung buuk jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh tapi palebah awak jiga ngalaka bapa ari bapa disaha deui ari lain fotokopian ti bapana deui mah nya ti aki kuring cenah eta oge da kuring mah teu kungsi tepang anjeunna ngantunkeun mugi ditampi iman Islamna diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Euleuh saha eta nu kaluar tina kalangkang beungeut kuring walah beuki ngalobaan ambuing kahati ayeuna mah nya dina diri kuring teh aya mama aya bapa aya aki aya enin aya uyut aya bao aya karuhun nya aya walungan cinta nu ngembat panjang deui panjang pisan ngaliwatan abad-abad kahirupan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa terus ka karuhun ka nini aki ka indung bapa terus ngamuara dina diri kuring nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh nya muhun insyaallah kanyaah kadeudeuh aranjeun baris dipiara ku kuring walungan cinta anjeun anu ngamuara di diri kuring moal dikotoran moal digegeuleuh mugi Gusti ngaping ngajaring ka diri abdi ayeuna mah hate kuring keur meujeuhna bunga cinta mekar dina dada bareng jeung jarawat anu melentung dina ieu pipi geurang ngarandahkan terus kembangan terus buahan eta walungan cinta nu ngamuara dina diri kuring keun sina ngalir terus ka anak incu buyut bao terus nepi ka turunan nu pangjauhna pancen kuring bajoang sakuat tanaga sangkan eta kasucian wahangan cinta teh ngamalir nepi ka samudra rahmat pangeran insyaallah. Ieu jarawat beuki asak ieu hate beuki nyanyautan akang ari ayeuna di mana sakitu wae drama monolog ti sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.